Para wargi nuju ngadangukeun Mang Jaya Official di channel YouTube, YouTube Mogra Mitra di mana we. Tiasa katabina sakula dunya tiasa dampi masalah ya saluranana. Carios nuju diancak ku Mang Jaya rada bengsrat karangan Kiliksa dina bagian ka-33. Atunya kitu para mitra aya paribasa dengen-dengen balang-bangan cenah para mitra. Nyata teu baraya atawa teu dulur-dulur acan cenah. Teu dulur-dulur acan dileungeun barang bang anjing saya eta mah. Jadinya nah cenah menikah sidat pisan cenah aing jeung dulur teu akur di saya eta cenah. Pada saya eta mah dengan barang bang anjing gitu para wargi. Kitu nya. Aduh, mangga atuh. Urang lajengkeun deui para wargi dongeng anu judulna nyaeta Randa Bengsrat karangan Kiliksa. Ayeuna teh nincak bagian ka-33. Aduh, teh karaos 33 episode we para wargi dongeng. Di dongeng ka dongeng, di waktos ka waktos, waktos nyerelek hiji tanda urang betah hirup di dunya. Mugi-mugi kabetah urang sakridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga tuh dongengna Randa Bengsrat karangan Kiliksa dina bagian ka-33 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana anu mana Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Kiliksa nincak bagian ka-33. Mangga urang sami-sami hanca dongengna carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ieu dongeng karangan Kiliksa dina bagian ka-33. Wilujeng ngadangu para wargi sadaya Susi nulak cangkeng di lawang pakarangan. Panon mureleng kasari nu beuki lila beuki jauh sanggeus teu katempo Susi asup ka jero imah. Hatena bungangang asa leupas tina bang balu. Susi jeung Suryani dariuk ditepas ngaharuleng siga beak picaritaeun. Sabot jongjon kitu ka ambe bau tutung asa aya nu kaduruk. Suryani curing hak manehna reuwas sok sieun kabel listrik aya nu kabakar nu ahirna mata kahuruan. Susi bau naon ieu teh? Buka teuing teh. Susi cengkat deregdeg lumpat ka dapur. Barang red kana kompor katel nu dieusi sangu ngebul menimulek ka haseupna. Horeng sangu nu tadi ditinggalkeun ku Sari Tutung, seuneu dina kompor jadi beureup bijil haseup hideung pikareuwaseun. Dasar babu gejul teu kapalangnya. Geus maok duitnya nyiar picilakaeun kumamun kahuruan. Susi gegelendeng. Terus meureum-mareuman kompor sarta sangu nu tutung dijait. Naon nu kabeulem Susi? Sangu dina katel teteh, tutung meuni geheng. Dasar si Sari mah teu kapalang gejul. Meuni notoroganna keur nya lalampahanna teh. Nu mata kudu ngagugu kana papatah kuring teh kieu tah jadina teteh. Eta mah kalanceuk nyebut kuring. Suryani teu loba omong koloyong deui ka tengah imah. Pipikiran beuki kabeur da hate leutik mah kaduhu ngusir Sari. Ngan orok kaya taya jalan sejen iwa kudu ngusir Sari. Heuleut sawatara waktu jebul Yunus datang deui dibarengan ku dua anggota polisi. Nu ngahaja dibawa ka imah bus tiluan ka jero. Langsung ngayakeun papariksaan hanya ka teu rengse. Sabab Sari geus eueuh di imah Yunus geheraneun sarta nyalahkeun ka Suryani jeung Susi. Polisi nyalahkeun ka Suryani ampir-ampiran jadi kapapanjangan. Sabab Susi jeung Suryani rek ditarik ka kantor polisi. Tapi Yunus sabisa-bisa ngahalangan sarta nyabut pangaduan ka polisi. Pasualan tadi dianggap batal. Polisi nyatujuan kana usul Yunus ngan ari loket mah tetep dibawa keur barang bukti sarta rek ditaliti nu leuwih apik. Ku ayana kitu hate Suryani jeung Susi jadi teu teteg. Hatena teu boleh tagibur anu pangasusah nama Susi. Sabab manehna pisan nu malingna sarta manehna nu kungsinya ke loket nu dipariksa sidik jari teh mah geus moal bisa ngangles. Akhirna polisi baralik deui Yunus jeung Suryani teu tulus kaonangan. Kala ngaharuleng siga nu kareurewasan atuh jebul Mang Damiri teu wudu nimulkeun rupa-rupa pertanyaan pikeun Mang Damiri sabab asa aya nu teu beres di eta imah. Naon ieu kan? Maksakeun tumanya. Lah tong tatanya teuing Mang, cing gerak masak. Teu kudu pipileun kana urusan dunungan. Ningali nu jadi lanceukna Yunus humandeuar teh Susi harita para mitra tuluy nyentak Mang Damiri. Atuh Mang Damiri meuni murungkut. Hatena asa beuki kebeku kaheran, leos ka dapur maksudna rek nanyakeun ka Sari, susuganan bisa nerangkeun.
Tapi barang bus ka dapur karasa meuli jempling jeung parabot acak-acakan. Sangu tutung ngebul keneh dina ketel malah mah bauna ge minuhan dapur. Atuh meuni ngahulang Mang Damiri teh beuki teu ngartieun bae. Kamana Nyi Sari teh jeung deui eta na bet ayang-ayangan teuing ya. Dalam siang ya, Mang Damiri geus boga pikiran goreng. Sabab geus nyaksian sikap Susi bangun ijin ka Sari. Sanggeus nempo kaayaan kitu Mang Damiri kalengitan sumanget gawe. Keur mah capek tas di pasar katurug-turug hatena melang ka Sari. Atuh harita keneh kalah ka ngahulang bari nangkep tuur. Hatena kemalayang kanu can puguh karuhan. Malah make boga pikiran goreng sagala. Hayang mingat nuturkeun Sari, tapi Mang Damiri kaburu sadar yen manehna gekungsi kedal ucap yen rek tetep satia ka Yunus. Satungtung kapake keneh, tapi ka Sari inget bae hese pisan dipapalerkeunana lantaran geus asa ka anak pituin jadi gaganti anak anu geus mau. Nah bet aya wae pikiran dia atuh teh. Naon sababna nya Nyi Sari make mingat yen mun diusir kitu? Pedah naon nya? Mun salah naon atuh? Nah geus teu bisa dihampura dosana kitu? Atawa sangu tutung nu jadi sababna? Aya wae geuning, ceuk Mang Damiri ngomong sorangan. Bari ngareret kana ketel nu masih keneh ngebul. Sanguna tutung katel atau lebih panci. Sigana ngagerendeng namang diri Damiri teh kadengieun ku Susi. Lain dina urusan sangu tutung balina oge, ceuk sora ti tukang. Puguh Mang Damiri meuni ngarenya gret ka tukang anabre. Tetela Susi nu nyampeurkeun ka Mang Damiri. Oh, geuning lain su. Mang Damiri reuwas. Sok sieun omongan anak kadengieun ku Sari keur mah heueuh kitu. Tuh kudu mikiran lawan-lawan Mang Damiri mah tugas babantu Teteh Suryani. Lainna ulah mikiran si Sari da ayeuna mah karijenatna moal papanghi deui jeung Mamang. Kebeg Mang Damiri ngarenyag. Sabab ngadenge kecap jenatna anu ngandung harti yen Sari geus maot. Dipayahan Nyi Sari teh nen? Lain dipayahan diusir tuman tuh da. Diusir pedah naon nen? Maling duit sadompet dipadog kabeh tah ku si bangsat. Tuh Teteh jeung Kang Yunus rek kondangan nepi ka gagal. Bigeus we lah teu kudu loba tatanya da moal aya gunana. Mending buru-buru masak, geus lapar ye, ngagoreng sangu kalau jadi ruhak. Jeung nina ka pasar teh meuli lihat teuing atuh, ngaladog heula Mamang teh. Henteu nena teu ngala naon-naon Mang teh meser ieu we sunya. Sayur sareng kaperyogian sadidinten. Ngaladog teh lain ngala enog, ulin ka mana wae. Sun, henteu ulin ka mana wae mung ka pasar wungkul nen. Oh jadi ka pasar teh ngadon ulinnya. Susi amekkeun. Biarin den apan balanya sun. Mangasa ganeng sok gara-gara nyung gara-gara wae sok gara-gara masak kadinya. Susi ngalewas deui ka tengah imah. Nepungan lanceukna nu masih keneh paduh hulang siga nu pireuk teu daek ngomong para mitra. Di harita kaayaan rumah tangga Yunus jadi harengheng lantaran karacunan ku pangaruh ti Susi. Jeung de Yunus jadi keheul ka Susi ngaucap jeung rengkak paripolahna matak jengkel. Teu sopan jeung sok. Jeung kalakuanana teu puguh para wargi. Akhirna Yunus jeung Suryani mineng pabentar paham. Rumah tangga mimiti haneut hareuy heuy. Deukeut kana pipaseaeun nu akhirna pisan mah Yunus nitah init ka Susi. Sabab Susi dianggap bibit berawitna, dianggap cucuk rungkang nu jadi kasang tukangna. Eta pacengkadan, da samemeh aya Susi mah teu aya kajadian naon-naon. Puguh we Susi ambekeun nyeri hate jeung jengkel ka Yunus. Tapi teu bisa magar kumaha manehna kapaksa init ninggalkeun imah lanceukna. Bari mawa koper dieusi pakaian jeung buku-buku. Ku Suryani dijajabkeun bari hatena teu puguh rasa, sieun ku bapana bisi dinaha-naha. Pedah nepi ka pabentar paham jeung nu jadi adik katut salaki. Cagtuna kaayaan Yunus jeung Suryani katut Mang Damiri, ayeuna urang caturkeun deui Sari. Nu geus teu puguh karuhan para mitra sadaya nasibna. Harita teh leumpang sakaparan-paran teu puguh nu dijugjug. Da tetep can apal kana seluk-beluk kota Bandung. Ukurnya hosawareh kitu ge teu apal pisan da ukur saliwat-saliwat. Panon poe moreret nyorot kanula leumpang karasana ku Sari mah asa ngan ka manehna sorangan. Nu memang keur tunggara hate. Atuh puguh we panas cahaya panon poe teh matak namahan sedih jeung nalangsa, asa dipiceun kudu jadi dunungan. Tapi para mitra sadaya lila-lila mah kanyeri jeung katunggaraan teh teu karasa teuing beratna. Lantaran Sari kaburu sadar yen dirina keur meunang cocoba jeung deui inget kana papatah Mang Damiri yen jalma mah teu angger dina hiji martabat sarta ulah boga rasa yen jadi jalma pangnalangsana sabab loba keneh nu sejen. Nu leuwih parna batan dirina. Ya Allah ya Robbi, mugi Gusti maparin kasabaran ka diri abdi. Oge mugi Gusti maparin pituduh ka abdi na kedah kumaha ari parantos kieu. Gusti maha uninga kana naon-naon nuju karanapan ku diri abdi.
Duh Gusti naon atuh dosa abdi teh dugi ka ngalaman kieu, cek Sari dina hatena. Teu weleh sumamat ka rumaha kawasa, pikiran teu weleh kumalayang. Rusras ka jaman nu geus kaliwat, breh kacipta deui dina mangsa bangsa pabentar paham jeung kolotna. Tina urusan jodoh, breh kasawang manehna indit ka Bandung teh teu karana saidin ti indung bapana. Barang inget nepi ka palebah dinya Sari ngalakatei hatena. Ngarumasakeun yen loba dosa jeung kasalahan ka kolot. Atuh berebeye cipanona barijil deui, lain sedih ku pangusir ti dunungan, tapi ngarumasakeun dirina nu lamokot ku dosa ka kolot. Gusti meureun abdi teh doraka ti kolot. Ya Allah mugi Gusti ngahapunten kana sagala rupi kalepatan abdi. Sari sadar manehna nu salah, manehna nu doraka ti kolot nu akhirna meunang cocoba nu sakitu beratna. Sari terus lempang teu puguh tujuanana, estuning lempang sakaparan-paran ukur nuturkeun indung suku. Mapai-mapai bapana lengka. Panas poen moreret ditu dirasa, pasuli warna kendaraan teu dipalire, jongjon lempang bari hatena teu weleh ngarasa ringran. Akhirna ngarasa capek koloyong ka hanapeun tangkal kai nu aya di sisi jalan. Sari ngalungsar bari ngurutan bitis, awak karasana seger, katiup ku hiliwirna angin leutik. Sari rumpu-rampa kana jeroeun kutangna, rutret kana pakaian anu napal dina dirina. Kakara sadar harita manehna rudin pisan, lantaran turun ti imah make pakaian paranti digawe, malah mah kalotor tadi balas deku bari ngepel, jaba tas meunang panyiksa ti sus. Dasar milik diri bagja awak. Kulak canggem bagja awak teh ngana tepi ka dieu sigana. Tadi aing janji rek ngagugu kana kahayang Den Yunus, hitung-hitung pamulang tarima. Sigana pamulang tarima teh cukup nepi ka poe ieu, satuluyna aing teh kudu paturai. Tapi muga-muga we ieu katungaraan mangrupa pamuka jalan, pikeun datangna ka bagja anu bakal kasorang. Cek Sari ngomong sorangan panon melong ka jalan, nu teu weleh rame ku rupa-rupa kendaraan. Beuki lila beuki beurang panon poe dengdek ngulon Sari ngarasa lieur bakat ku panas. Katamah-tamah beuteung ngalapar meni murilit, ret ka tukang dagang meni kumetap kabita, tapi rek jajan teu boga duit, kapaksa ukur lok-lokan dina tikoro. Mahapunten abdi teh ieu tingali, abdi teh katalangsara da meureun teu meunang rahmat. Tinu jadi indung, duh bapa geuning kieu karasana. Ari jadi jalma bengal teu nurut ka kolot. Hampura bapa ieu abdi pinanggih lara. Leng-leng Sari jiga nu ilang rasa. Sirah karasa berat bumi alam asa dengdek. Sora kendaraan asa ngagulung jadi hiji ngaguruh lir gunung pitu. Tatempoan ranyai kararoneng pating buri nyai, karoneng pating gurilap kawas anu katur lengan. Tungtungna Sari leungit kasadaran tina awahing ku capek jeung lapar, katamah-tamah meunang tekenan batin anu lain lumayan. Kulahek sirah Sari kagigir awak nyarane kana tangkal, taya tangan pangawasa lir kapu ka ibunan, kawas kapas kahujanan, geus teu inget-inget estu pasrah kana nasib. Cagduna heula kaayan Sari nu keur nanangan katunggaraan, ngalaman nyampai di sisi jalan, siga jalma buangan nu teu boga panyalindungan. Kocapkeun para mitra sadaya di alun-alun Bandung. Harita aya dua jalma keur leuleumpang, bari galecok ngobrol bangun galumbira pisan, srog ka pojok kidul kulon, gek dariuk dina bangku nu dijieun tina tembok. Panon rutret kadutu ka dieu siga aya nu diteangan. Harita nu saurang nanya, "Mo, tuilikan deui nu leumpang sorangan euy. Sakuna kembung euy ngajingjing kantong plastik leutik. Paruman alum siga keur bingung. Pasti leumpangna bari ngalamun. Moal pati merosia kana kayan di dieu euy." Cek nu besekel dedeg make jaket hideung. Eta jalma tayalian Iwati Samad nu kungsi jadi napi di Banceu. Ayeuna geus bebas ngan para mitra manehna jadi burona nu berwajib lantaran loba laporan ti masyarakat. Yen sama jeung karmo teu ngarobah adat malah mah asa tambah wani jeung maceuh pisan para wargi. Man sababna bagi nunjuk jalma bingung, naon gunana atuh keur maneh mah? Ieu mah euy laliwatan manusia ieu, tang tuwe nu ngaliwat teh rupa-rupa. Anu kasep nu geulis bareng patut nu jangkung nu pendek nu lintuh nu begang awewe lalaki banci. Wah. Nah, make dipikiran teuing. Malah mah ngomongna ge lah kitu. Lah capek-capek ngomong lah. Para mitra sadaya, manehna ngomong bari ngareretan ka beulah kidul di dinya loba mobil kol anu ngajajar. Jualeun sigana teh para mitra, mobil kolot. Dasar jelema belet sia balegug jeung bodoh. Diingu pisan sia, cing mikir atuh badul sia. Apa urang teu isuk karek meunang duit 500 perak deuleu mahikeun naon deuleu. Rokok ge 1000eun. Lantaran kitu kudu muter utek ye neangan keur piduiteun pokona mah. Nya kudu kaharti we atuh piduiteun momoannya ningali kanu kitu. Nah da tage kaharti sia atuh tempo.
lempang sasampoyongan gitu. Aduh jika nu katuru lengan. Yuk urang tutureun. Kayak mun nyorang jalan rada heureut, tupak tigir api-api kasigeung. Kayak sakuna rek disabat ku dewek. Keuna naon ka nyabat saku? Lain saku bajuna sia bada uleus si sakuna belegug sia. Mau teu beunang bisa dibawa badami. Ceuk Camad cengkat. Bari molotot Karmo seuri pok deui nyarita. Nah ini kana rupa jeung dedegan mah si sakuna mah kanal ieu. Paling 5.000 ka handap. Nu penting mah duit sia titik ah. Samad lempang ti heula nuturkeun jalma nu diincer. Karmo nuturkeun teu jiga-jiga rek niat jahat, tiluan kaluar ti alun-alun. Muru ka kidul mapai jalan Dewi Sartika, sigana si lalaki nu diincer teh rek ka kebon kalapa megat kendaraan umum. Sanggeus meuntasan parapatan sama jeung Karmo geus biasa nyusul eta jalma. Digendeng kuduaan Karmo ti kenca ari Samad ti katuhu. Sedengkeun jalma eta teu malire jongjon leumpang sabab geus biasa di kota nu leumpang pagiling disi. Kedua Karmo neumerageun awak ka eta lalaki atuh si lalaki teh ampir ngajelongjong ka katuhu. Ret ka kenca bari muncereng. Naon sia leumpang teh dudupak teh? Duh, punten Pak, eta ditajong sieun punten Pak, punten ah. Punten Pak, punten. Karmo sasadu sopanaker. Si lalaki teu ngomong deui tuluy leumpang nuluykeun maksudna teu karasaeun. Waktu tadi disigeung ku Karmo eusi sakuna dicokot ku Samad, meningan sakilat kacabut kabeh si lalaki teu sadar sabab dicokotna bareng jeung kasigeung teh. Lalaki neruskeun lampahna ka kidul ari Samad jeung Karmo ngarendeg. Ret ka kenca ret ka katuhu tungtungna balik deui ka alun-alun. Gek dariuk dina bangku urut tadi nu kaparengan kosong. Hebat. Samad seuri bari ngodok saku baju korehel barang nu meunang nyabet teh. Kadal Mad? Tempo duit 10.000 salamar, 500-an hiji, ratusan tilu lamar. Aya karcis beus, aya pahpir, aya kertas keke. Naon isina ieu? Samad meberkeun kertas leutik anu ngahiji jeung duit, barang breh Samad seuri bari maca kertas teh. Tarikeun macana tuh, ceuk Karmo. Raden Rangga Dengo. Rangga Dengo ngaranna euy. Jalan Karapitan, kepala bagian pemasaran, kepala personalia kota. Naon ieu teh euy? Pesan bapak wayahna budak ngorang nu kamari ngalamar kudu ditarima. Penting keur purah mencetan bitis ari carangkeun. Samad seuri bari mikeun kertas ka Karmo. Oh rek neangan Raden Rangga Dengo meureun nya. Tadi teh keur bingung jigana teh can nyahoan jalan Karapitan. Cing eta KTP di mana cenah? Jeung saha ngaranna? Ngaranna Sarmawi, alamat Kampung Nangklok, Desa Namprak, RT 11 RK 1 Kecamatan Talaga Wetan. Oh. Di kampung, oi paingan atuh. Piceun kitu patut malah, moal gunana cing duit ka dieu bagi dua. Rek yang meuli sirup hanang ieu, ceuk Karmo geus teu sabar. Hayang geura mamanggih jajan. Kelaanan ieu kertas sacowiri naon isina ieu? Sok baca talian. Jamu galian rapet 5 bungkus, kuaci sadu, sukro 1 kilo. Ieu mah euy pesanan dagang meureun. Alah catatan balanyaan pesanan pamajikanana meureun. Samad ukur nyerenge, kertas sacewir dikesek-kesek. Lung dipikeun malah KTP dialungkeun ka nu bala. Terus mikeun duit 10.000 ka Karmo bari nyarita. Beurekeun kana rokok sesena urang duakeun. Karmo teu talangke manehna nampanan duit tuluy ngaleos ka tukang rokok. Teu kungsi lila geus balik deui para mitra. Mawa rokok jeung duit sesana, harita keneh duit dibagi dua, geus kitu mah Samad jeung Karmo arinit deui, rek neangan rejeki ku jalan haram. Akhirna nu jalan-jalan teh anjog ka jalan Ciateul palebah parapatan ngarandeng. Lantaran nempo hiji mojang nu ngagoler sisi jalan teu jauh ti tangkal kai. Mad. Tuh tempo euy nu ngagoler sisi jalan euy sahanya? Karmo nu nyuk ka si Samad mureleng siga nu hayang sidik pisan. Oh dewek jadi penasaran euy urang sampeurkeun yuk. Ayo sisuganan aya gunana. Duanana nyampeurkeun para wargi. Kanu ngagoler sisi jalan barang serog Samad ngahuleng. Manehna asa wawuh ka eta awewe nu tayalian Iwati Sari. Nu katalang sara ge karita para mitra Samad harita teh diuk dina akar panon neuteub kana beungeut Nyi Sari siga wau euy cing sidikeun cing denget. Oh awewe luar itu di Cicadas teh eta teh euy. Aya bagja aya bisa panggil deui tapi kelana dieu teh hirup keneh teh geus pae. Karmo ngaragamang para mitra kana Dadasari tapi meh tepi teh ku Samad ditepak. Mah tong gagabah sia bisi kokon monongeun. Kan ku dewek karapoku. Ragamang leungeun Samad kana Dadasari tapi ditepak ku Karmo. Kunaon isi teh Karmo? Nyaonan ka dewek we. Radi tong ngarampa dadana mending ngarampa beheungna sok. Kuduaan ngarah teu sisirkan.
Samad teu ngomong deui ragamang kana beheung Sari karasa aya keneh nu kaketegan. Kitu deui pigelang leungeun aya keneh teg jajantung anu karasa. Atuh nyeh duanana sareuri tananing bunga lantaran boga niat anu mandiri. Kumaha geus ieu mo? Taekeun kana bemo urang bawa ka imah. Naon atuh? Harita keneh Samad megat bemo ka nu kacicadas. Sari dipayang ku Karmo bus kana bemo atuh tekung silila Samad jeung Karmo. Geus araya di jero bemo ngadius mapai rute nu kacicadas. Gancangna carita para mitra Samad jeung Karmo tarepi kanu dijungjung. Sari dipayang dibawa ke tempat panginepanana bus ka jero digolerkeun dina bale-bale nu geus reyon. Dek duanana dariuk silih teuteuk. Kumahakeun mun geus ieu mo? Sok bodo urang sadan heula susuganan aya barang berharga, aya Instagram lumayan, bisa nama-nama penghasilan. Tah bener kitu euy. Samad ngagarada Sari tapi teu manggih barang nu aya pangajian. Puguh make pakaian ge ukur saraket awak, boro-boro aya duit atawa emas, baju jeung samping nu dipake geus kotor. Naon man? Wah, una naon euy bati bunga oke euy. Samad nyereng, tah ge barang berharga tapi ayeuna mah ulah waka digarap euy. Mending sina sare heula sakalian. Ke mun penting urang pigawe, jung neangan heula kejo dewek ka dahar euy. Maneh nu ini atuh dewek mah capek. Sok kitu maneh mah jung atuh pilih genti euy. Pan kamari dewek nu balanja ayeuna giliran maneh. Terus terang melang dewek euy bisi beakeun euy. Sabuat dewek ka warung tang tu sia hancengan dewek beak. Moal atuh piraku dewek hianat ka sobat. Sabot pacenta-centa. Sari lilir berai panona beunta rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Hate Sari heran lantaran bet aya di jero imah. Di hareupan kudua lalaki Sari kerung terus peureum deui inget-inget anu geus karandapan. Hehehe. Geuning geus gugah nyai. Kunaon atuh nyai teh? Samad atoheun nempo Sari geus lilir. Tapi Sari teu nemalan kalaka ngagebeg bakat ku reuwas. Asa apal kana sora Samad, jung cengkat karasa sirah lieur beuteung murilit lapar. Ieu teh aya di mana ieu teh? Sahari anjeun. Sari mencerong ka Samad. Tenang nyai. Aya di imah akang aman lah moe naon-naon. Sok kulemkeun, ulah tumamu da teu aya pi kaeraeun di dieu mah. Hah? Ari anjeun saha? Sari ngeleper loba ka paur. Akang Samad da eta Karmo, sobat akang sadia. Samad teu asa-asa ngabejakeun ngaran malah Karmo ge disebutkeun bari ditunjuk. Rek naon? Mamawa kuring ka dieu. Moal naon-naon nyai ngan ukur rek ngajak senang-senang. Ieu urang nganjang ka surga. Udah rek mikiran ka sedih jeung kabingung mending ge suka bunga. Hahaha pokona beres nyai lah. Samad seuri tapi teu nyari kadengena kalah matak ijid asa gareteh kana ceuli. Sari teu nema deui sakilat ge manehna ngarti yen sama jeung Karmo teh baroga niat jahat. Sari mikir neangan akal nu hade pikeun ngabebaskeun diri tina cangkrem anu jahat. Sing betah nyai mun daek hirup barengan jeung akang, moal susah barang dahar. Hayang naon moal burung kacumponan. Sabab duit loba kasusah eueuh, geus we sing daek lah, sing betah di dieu. Mending urang hirup barengan jeung akang. Ceuk Karmo. Manehna carana leuleuy teu ka Samad tapi ieu ge kahartieun ku Sari yen duanana teh boga niat jahat. Samad jeung Karmo paheula-heula ngajukeun pertanyaan tapi taya nu dijawab. Tungtungna Sari ngahulang mimiti nama buringas. Terus panona buburi lengan siga nu kasurupan. Lila-lila cikikik Sari bari ngagaroan sirah atuh buuk anu kalotor jadi awut-awutan. Ridiaban mata kukurayeun Samad jeung Karmo ngajenghok. Duana nangis sedasieun ku Sari. Ngadadak robah siga nu kasurupan. Heuy, de daun randu, daun kunci, daun nona, daun jati. Heuy, deh. Selain dah yang naon. Ari rindu ulah benci. Aku cinta setengah mati. Deh. Barang ngadenge omongan Sari kitu sama jeung Karmo ngajenghok. Reuwas malah Karmo mundur ngajauhan pano neuteub kana beungeut. Anu ngadadak buringas Samad ngahulang manehna teu ngarti kana lalampahan Sari. Pok Sari nyarita niron-niron anu teu waras, siga pisan nu teu hideng. Manis pahing kaliwon wage, amis teuing cau amon. Anu gede-gedenya aya manehnya. Gedenya tong leutik sagede kieu nya. Sari nepak pigelang leungeun suraseuri bari molotot kawas nu kasurupan. Ari sama jeung Karmo geus teu mikir panjang deui manehna boga sangkaan yen Sari teh jelema teu waras atawa miring tungtungna Samad nangtung bari nyarita. Wah, moal salah ieu nu gelo euy. Aku naonnya paingan teuing bet ngagoreng di trotoar atuh. Mana kitu geus unu daek ngampihan euy. Mun geus aku mah euy daek maneh ngagarap nu gelo. Sudi najis teuing cenah digegel terus dilegleg. Karmo ngabiri-gidi. Bari ngejat ngajauhan Sari ari Sari hatena nu atok. Lantaran akalna keuna bisa ngabebaskeun diri tina bahaya. Tuluy nuluykeun sandiwara. Akang, eta mah tah dibolotot, kunaon irung meni mancung. Atuh liang teh bet dihanap. Heuh deh,
Kolot-kolot teu boga cedok, bet eleh ku tukang kai. Sari ngetayep lalaunan. Ngadeukeutan ka Samad rek ngarangkul puguh we Samad meni muringis. Manehna ngejat bari nyarita kasar. Mantong kumaha ni ngarampak Aisyah. Sing tampiling aing nikah. Aing mah teu sudi jeung anjeun gelo deuleu. Oh, cenah nikah tuh mah rujit ah. Karmo ge ngusir Sari sabab mungukut anu gelo mah. Hate Sari surak habari teu poho nganuhunkeun ka nu maha kawasa. Lantaran akal bet mawa hasil dipercaya ku Samad jeung Karmo. Tapi Sari teu getas harupateun dititah balik kalah ngahajakeun. Ngagoler dina bangku panjang nu geus reyod. Reupeurem siga nu nangtang. Tapi Samad jeung Karmo kalah beuki ijideun. "Pok, cenah ini teh ya. Kunaon diantep wae? Opek we kumaha sangeuk dewek mah?" Duaan patuding-tuding. Tungtungna Sari teh diusir ku duaan. Sina nyingkah tidinya mimiti nama Sari api-api embung ini. Malah makalah ngarangkul ka Karmo. Tapi kulantaran terus-terusan dititah ini kuduaan antuk nama Sari bijil bari suraseuri. Kulat klet si ganunya puguh we rini nyoklet na matak nyeredet. Rundut rinat matak tibelat tapi Samad jeung Karmo geus percaya yen Sari gelo atuh kalah kapating puringkak bulu-bulu. Nempo nu ini teh ukur molohok tayad nu daek nyarita. Ari Sari ngupat jeroeun hatena tina awahing ku bunga. Nuhun Gusti nu Maha Agung. Geuning ari ku akal mah teu burung salamet abdi teh nuhun Gusti nuhun. Kitu ceuk hate Sari tuluy noyong toyod indit ningalkeun tempat Samad jeung Karmo. Beuki lila beuki jauh antuk nangiles dina pengkolan. Sajongjongan mah Samad jeung Karmo ngajengjen siga arca. Sanggeus rada lila katara pating rarenghap narik napas jero. Gek diuk satengah mebeutkeun maneh Samad ngarahuh pok ngomong. Sia aing jauh-jauh mah nu geulis. Ripek teh kelo teh. Oe bagja teu uyahan euy teh daulat. Terus alah aya wae. Oh jauh keneh kana daulat ieu mah make geus jelas euy. Teu uyahan, makarep lah, mai laing lah. Tapi nu kudu kumaha geus ieu je. Rek nyang nu sejennya teh rek ngae heula. Samad nyarane kana tihang awakna betlung senaker. Kagok liar ge mending hees duit geus boga sakalieun. Meuli hejo. Keur isukan mah kumaha isuk we dang ge aya di waktu pikeun usaha. Satuju ya, mending hees ah ge penting liar. Ya kalongnya. Genaon lah nu penting mah ngebuul euy. Goledag Samad ngagoler dina palupuh dianggal ku dampaleung. Bari mureleng kana lalangit bari nginget-nginget Sari nu tadi ini. Hate mah haneueul ngan orok kaya mungeun kanu teu waras mah. Komo Karmo teu ngomong deui manehna milu ngagoler. Tapi teu buru-buru sare manehna ge sarua kalah ngalamun heula bari ngadagoan sakadang tuluy. Para mitra kaum dang kacaturkeun Sari harita teh ngalenghoy mapai gang heureut. Leumpang minengaraneg papaliwat jeung tukang baso. Malah sakapeung sok aya beca nu maksa asup. Kapanggih ayeuna masih bangsa teh di dinya sayangna. Nah kudu kumaha mun geus kieu ye laporkeun wae kitu kan wajib. Cek Sari dina hatena. Manehna ngarasa bungah geus nyaho ka tempat panyumputan Samad jeung Karmo. Sari tuluy leumpang hatena can teteg naha lapor atawa ulah ka polisi. Ari teu lapor keheul ka Samad jeung Karmo nu kungsi ngarebut duit teh. Tapi mun lapor sok sieun katewa ku polisi sabab manehna kungsi ngabantah kana aturan. Dititah balik ka lembur kalah turun dari tina beus nu akhirna nepi ka ayeuna tetep di kota Bandung kalayan nyorang ka Tunggaraan. Barang keur jongjon leumpang ti kajauhan aya awewe jejerewetan nunjuk ka hiji lalaki nu lumpat ti paparetot. Eta awewe nyebut Jamret sababaraha kali narik perhatianna jalma loba. Aya naon? Hiji lalaki tengah tuwuh tuturubun nyampeurkeun ku si awewe dibejakeun. Manehna ka Jamret kongkorong bari nunjuk ka nu lumpat meuntaseun jalan. Jamret bangsat, copet gejul kongkorong kuring beunang. Berebet lalaki lumpat ngudag tukang Jamret. Malah tukang beca loba nucul kana beca belecet milu ngudag. Tapi teu mawa hasil lantaran nu diudagna ge aya nu nyampeur. Ku hiji lalaki make motor atuh gius ka kulon sakedeung geus teu katempo. Nu ngudag calangap bakat ku capek nunyuk nuduhkeun nu kabur. Rek ngagorowok beak napas. Aya naon ieu nya? Cek Sari bari olohok tuluy ngadeuketan. Ka awewe nu menta tulung teh Sari maksakeun nanya. Kunaon aceu? Dasar sial kongkorong 7 gram. Umurna karek saminggu kala geus di Jamret ku jalma gejul. Tada teuing ambakkeunana nu mangmodikeunana. Ceuk eta awewe bari jejebris ambak meureun. Bet harianeun teuing atunya horeng teu aman di dieu teh. Berat loba Jamret jeung copet, peuting loba garong. Kudu kumaha urang teh atunya? Sari bingung mikiran nu kitu, si awewe teh heraneun neuteub bari nanya. Nah make nyarios kitu. Kungsi anu ngajamret kitu. Kungsi malah majiwa kuringnya hampir cilaka. Karunya teuing hanya kal we kuring teu bisa naon-naon atunya.
Iwati nurut dada we bakat ku hanyelu. Leos si awewe ini teu malire ka Sari nu ngajanteng bari rumahu. Jalma nu tadi milu ngudag teu kanyahoan luslesna masing-masing nuluykeun hanca gawena. Nu sejen recok nyaritakeun nu bieu kajadian atuh ka Sari taya nu malire. Ukur ngareret sakedeung nu tuluyna mah ngarurus diri sewang-sewangan. Harita Sari ngoloyong ka sisi jalan gek diuk dina emper toko. Suku nyang-hunyar lamar bakat kulungse beuteung murilit menta eusi. Wanci kitu biasana teh geus 3 kali dahar tapi ayeuna can sakali-kali acan nya puguh we leuleuh. Tetela kajahatan teh mah habunaker. Aing teu bisa ngantep tapi kudu biluna rekahan sangka nu jahat katewa. Tapi kumaha carana apan keur eusi peujit ge sakieu hesena? Ceuk hate Sari bari mencetan beuteung nu beuki karasa laparna. Lila-lila hate Sari gili grek lapor wae kanu wajib. Meungpeung can jauh di tempat sama jeung Karmo. Utama nama hayang males kanyeri kadua jalma nu kungsi nyangsara ka dirina. Atujung Sari nangtung pikirna gilig hatena buleud rek lapor kanu wajib. Leos leumpang mapai jalan raya maju ngulon. Karek kira-kira 100 meter leumpangna gok patepung jeung 2 polisi nu keur patroli ngajaga keamanan kota. Sari geus teu asa-asa manehna langsung nyarita pokna teh. Punten Bapak abdi bade lapor. Bari rengkuh. Atuh kageteun 2 polisi ampir bareng ngarandeg. Bari neuteub ka Sari nu saurang pangkatna sersan 1 nanya bari neuteub. Aya naon bi? Abdi lapar. Sari kacaletot omong ka pangaruhan ku beuteung nu memang lapar. Polisi kerung tapi teu punung pok nanya. Ulah heureuy kuring keur mancen tugas ye. Hapunten Bapak abdi teh leres lapar ananging moal nyuhunkeun neda ka Bapak. Nanging leres-leres bade lapor. Nyapok geura caritakeun laporan naon? Derek-dek harita Sari nyaritakeun pangalamanana nu kungsi dibawa ka tempat sama jeung Karmo. Ngadengi kitu polisi nu duaan curing hak gancang nanya, "Di mana cicingna?" Abdi mah teu apal jalan teu terangaran gang. Nanging abdi sanggem nuduhkeun apal keneh lebah-lebahna. Moal lepat namung abdi teh lungse, tuur leuleus ti enjing teu acan neda. Sari geus teu mikirkeun kana kaera. Da komo ti tadi keneh geus boga pikiran rek jajaluk tina awahing ku lapar. Perkara lapar gampang, ubarna cukup ku dahar. Tapi laporan bibi kacida pentingna, mun bohong matak capek sarerea ieu. Na nyaan laporan bibi teh? Polisi can pati percaya bisi Sari akon-akon. Pami abdi bohong sanggem najan dihukum gantung oge. Sok atuh dah heula. Ke urang ka ditu jeung kuring. Mawi bade jajan ge teu gaduh hartos. Kuring nu mayarna? Sari atoheun manehna luak lieur neangan warung sangu. Tapi teu aya di dinya ukur aya nu dagang baso jeung kupat tahu atawa sirop jeung bajigur. Waktasna see para mitra.